Cing naon atuh naon sama ribut. Goblok ieu tong. Naon atuh kalau heula. Goblok motor. Mana motornya mana? Kela, ieu ya, kelanya. Ieu. Warna koneng bukan mah. Adanya mah metiknya. Adanya mah metiknya teh. Ngan sok lewat dia. Kalau ka dieu cenah ada. Plat nomornya coba plat nomor. Iya jaga di jalan. Plat nomorna teh nya. Tah ieu plat nomorna ieu. Tadi salah ningali ini. Bener enggak iya enggak bener. Saya orang nyebut nama. Pasti liwat Sok ada gua nanti ngadengeti impor ngadengeti baru mah tadi lewat heula ka luhur tadi sok kurang da gua jadi sok itu Orang nyebut sok. Sok pegat teh ku ente pegat. cabut kuncina permanen. Oh lain tang PB. Ya maksudnya naon da polisi lain. Ya naon heula. Ieu mah sabaraha bulan nunggak ieu. Oh, udah nunggak ieu mah. Ya makanya ningali. Ya tapi naon ieu? Kela sedap naon tapi ieu masalah motor naon gitu. Ieu kan sanes di jalan kan, sanes di jalan. Jelaskeun lah. Bisa tahu tuh kudu make kamera segala. Eta mah naonan tong kamera. Kan iya abi kan teu terang. Orang jelaskeun lah, ieu ti pihak polisi adinya. Soalna ieu motor tos liwat 3 bulan. Banyak leasing ke kampung-kampung. Leasing kapan lagi ka imah? Sobat geus ieu eueuh wae ya. Eueuh wae balik cetan we mana teh. Namun bener enggak rasa teh ieu mana? Ieu na surat-surat. Kela kan. Henteu kalau lamun bener teu nunggak ieu nya maneh ieu nya. Aya bukti transferan. Henteu. Ada mah kieu kelakan sekedap. Lamun misalkan dia motor ieu teu aman, mau mungkin dipapake atuh. Henteu ada mah rek gitu. Mana we surat tugasna mana Kang? Surat tugasna Kang. Abdi geus seueur di jalan-jalan nu kararieu Kang. Aya surat tugasna. Henteu. Kieu we rumah geus nyicilna geus bener can. Iya sesuai. Nomor rumah we tanyakeun. Iya kan atuh. Tanyakeun ka ieu. Mau mungkin dipake lamun misalkan dia. Urang ngerti. Kan orang mah nanya, ya mana dibayaran teh ya motor orang nanya. Ya dibayaran kan pan jeung abi ya. Make jeung urang pan dina data ge aya. Dina datana ieu. Mana ayeuna surat-suratna heula nya. Kang ieu aya Surat tugas mana surat tugas heula. Ulah sapati-pati kieu Kang punten ya. Surat tugas lamun kieu mah sigana ieu mah maling motor we kalau lain gitu kan. Berarti maling motor ieu mah sarua maling motor. Urang bisa dilaporkeun Kang. Ari sia ieu nu boga motor yang nanya. Ieu nu aing ieu nu bener. Nu aing ieu asli ieu sok. Ieu nu sia kan pasti dibangsakeun, pasti dibangsakeun ku urang. Apa nih dulur urang? Dibangsakeun ieu mah pasti ku urang. Keur neangan tempat keur camping. Motor mah motor gadean. Lain mah gadean urang mah aya BPKB jeung ieu STNK. Ngesok tumpul. Tapi tong lu cacak-cacakan kieu Kang atuh. Biasa we atuh. Ieu cing di dia ulah kamera. Cing naon atuh? Naon sama make ribut. Goblok ieu tong. Naon atuh kalau heula. Goblok motor ayu rek Akurkeun suratna geus. Henteu di dinya ge biasa we atuh da. Anjing sok main koroyokan goblok gua ada mah anjing sok. Motor ayu. Anjing naon atuh make goblok naon atuh. Naon atuh. Ieu mah nama kieu. Iya tuh tunjang angin goblok. Ya nama baik-baik. Ieu surat-surat jeung bukti pembayaran urang hadirkan aya nama kitu. Soalna moal pati-pati abdi ka dia datang. Ini tanya baik-baik sih ya. Iya soalnya pan iya kan iya di jalan ngomong di jalan pupuk-pupuk ya makanan di jalan teh ya ya ka imah eueuh wae motorna digadekeun oh ya lisi mah gawe da urang teh jelema gawe lain cicing mah ngedek di imah ayeuna mah ka imah nasabana teh sok ayeuna daek ayeuna dibangsatkeun sok tiba-tiba bangsatkeun jamanya bangsat ayeuna sarua jeung maling atuh sarua jeung maling sarua jeung maling oke mah. Henteu kitu, mangga Kang. Henteu pokoknya saya langsung tarik ke lah daripada tarik wae mana surat tugasna aja eueuh.
Ieu mah sarojang bangsa ruang mah anjing. Surat tugas Sok tugasna mana sok saya tugasna ka dieu bikeun lain main koroyokan anjing eueuh ka era pisan. Bung Heula tolak dorong lah, tolak dorong antapkeun heula. Ruas sarojang bangsa. Ini kieu mah. Eta wayang. Geus gubuk jeung budakna lah. Masih bawa lagi enak. Heula naon atuh main gubuk wae anjing. Naon atuh ieu mah motor aing anjing. Goblok ieu motor aing anjing. Anjing senaon. Naon atuh? Eta jang. Orang ngomong baik-baik ya, orang ngomong baik-baik. Sacan orang ambak ya. Ngomong baik-baik. Aing datang ka imah. datang ka ieu mah eueuh Aduh nanti jelema gawe atuh motor teh dipake merasa popoe teh. Aing nanya, "Ieu motor siapa motor itu?" Motor dulur orang tuh. Nah, make ditahan ku sia. Oh nya dulur orang nu ieu na nya sarua we. Ieu tuh urang mah ngabela dulur urang. Bener teh plat warna. Bener bener. Sok saruakeun heula. Genep 8. Ya mah genep 8, genep 4. Eta na aplikasina sabaraha? 884. Ye. Nah, ieu genep 8. Mikir aing naon? Pan ieu mah menurut Bangsat ieu mah sarua. Bangsat kana Info. bangsat heula Ente teh kitu tah. Da barudak mah janji wae coba. barudak mah ngalaksanakeun tugas, ngalaksanakeun tugas. Bari-bari jeung sopan we atuh. Ngalaksanakeun tugas. Anjing kalam atuh geus kan bae kalam atuh teu kudu emosi pan urang teh diakurkeun heula datana. Sok heula atuh. anjing. Geus lain mah. Kudu kumaha tuh ieu teh? Salah Anjing eueuh ka era pisan. Keun anjing urang viralkeun goblok kieu. Boga pisan main di main korek. Salah jadi teh bener salah. Jadi salah bener ieu teh. Nyampurannya. Goblok kumaha. Wae anjing. Wae diviralkeun tah beunget-beunget lo karari. Sok kudu diperpanjang. Masya Allah sok popolotot tengkenya jangan aingnya. Wah ini cidan tak banget cenah. Tah beunget-beunget lo karari tah anjing tah wae viral-viralkeun goblok. Banyak ya di kampung aya leasing. Heeh. Aing teh kuat hayang leasing ieu teh tadi. Ngising eta mah lain leasing atuh. Terus ya. Oh. Leasing. Leasing eta mah.